lain bi konten-konten batur masuk aya geningan anu kata-kata hari ini. Cing tika monesan orang boga teu kata-kata hari ini bibi. Kata-kata hari ini pakai Sunda apa Indonesia? Bahasa Sunda atuh kamonesan orang Sunda ya guys ya, sok pakai bahasa Sunda. Oh boga ieu lah. Oh Ieu kieu anya. Hirup mah ulah loba sesegrok kitu we lah. nya daing teh bagong sesegrok Lain bagong lin. lain atuh jelema bi. Nya heuh ulah atuh sesegrok aya lain bagong mah. Tapi dah anjing aya wae ya anjing supalemer. Lain ai bibi ngadengi teh di munggang wareng tadi aya nu digebugan pega. Lah wadul eta mah Waduh kumaha urang nyaksian bi. Bibi tadi kan kamu gang wareng. Nanyakeun ka tukang batagor, teu aya nanaon cenah ngan aya bumbuna wungkul. Eta ge ari sinawaran. Bisa ek dikuah jeung sangu cenah bumbuna. Dibalik we Di ngaleos kainya bi aing ampun teh. Anjing. Heueuh nanyakeun ka tukang batagor mah tuh. Teu nyambungna ampun teuing bi aing. Ieu tah kerempagan yang hakiki nu kieu teh guys. Ya. Aya wae ya anjir. Batagor kuah. Disponsori oleh Device by DBIS. Duh berat kosi makarunya kakolot geura adi bayangkeun berat hayang kuliah cenah tapi ka Tasik jauh. Padahal mah di Ciamis ge loba atuh universitas mah kudu jauh-jauh karunya dengan berat biayana kosi malina naon. Nya bantuan atuh kumaneh sia teh. Yeuh tong disalahkeun adi keur nuntut ilmu. Mun tong disalahkeun kumaneh. Pan aya paribasana. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina anjir eta mah karek Tasik anjir. Heuh berat. Kala-kala salah naon ilmu anjir boga dosa naon berat make jeung kudu dituntut ngalanggar pasal sabaraha ayat sabaraha sok ilmu mana barang bukti saksi make jeung rep dituntut segala rupa. Caprak anjing ngobrol jeung si Kosim kieu ya. Ya maksudna anjir peangan ilmu maksudna carilah ilmu sampai ke negeri Cina maksudna. Lain tuntut didakwa sia teh. Heup. Tenang, Kosim geus ngarti berat kitu mah. Nah atuh. Tapi make jeung naha berat kudu ka negeri Cina segala rupa. Atuh ka Libanon, atuh ka Timur Tengah. Jauh. Ngobrol jeung si Kosim ieu cangkeulna bebas kos. Bebas. Maneh arek nuntut ilmu pikeun ka Kamerun ge ka itu anjir, ka Bangladesh. Bebas kos. Karena pan paribasa atunya guys. Ya wae ya anjir. Roai. Brad, ari dirinya karena olahraga Brad, resepna karena bidang olahraga naon Brad? Ngojay orang mah berenang. Olahraga renang orang mah. Ceng mah lain Brad. Naon? Eta Brad, cenah Brad, ngabohong ka pamajikan ge Brad. Eta cabang olahraga keneh Brad. Cabang olahraga naon sih teh? Ya cabang olahraga bela diri Brad. Pikainya ieu pikiran saroceng. Tapi dah heueuh saroceng. Bisa wae anya. Bisa wae ya daun pulus ya anjir merang. Heeh benar. Cabang olahraga bela Brad, aceng mah teu habis pikir sia. Usaha eta Brad, ku keuyeub geuning. anjing sugan aing kusaha ku keuyeub cenah kamari hayam. Ayeuna keuyeub. Cing naon-naon anu henteu abis pikir jang aceng naon keuyeub masalah keuyeub ieu ayeuna. Geus karuhan Brad, kahareup ge lega, katukang bisa, leumpang teh kagigir. Nepi ka dieu yo pertanyaan ieu.
Ampun teh. Ceng kabenerannya orang teh encan pernah ngobrol jeung keuyeub. Harita euker arek diajak ngobrol oge keuyeub teh keur 1000. Engke ku urang dibejakeun nya, ke ku urang ditanyakeun ka keuyeub. Teu habis pikirna deui, Brad. Eta sakumaha sendalna? Lobana meureun. Nying. Nya sarua aing teh habis pikir ceng ku pola pikir di dinya ceng. Nah pertanyaan aja nepikeun kainya si ieu. Ampun teuing. Brad. Ari dinya kana hayam resep naonana, Brad? Nya tungirna atuh. Ya guys ya. Tungir ceng. Oh deui bener teh guys. Dina hayam nu pangeunah-ngeunahna nyaeta tungirna. Matak cekolot baheula mah nya budak cenah ulah ngadahar tungir. Sabenerna mah eta teh tungir jatah kolot. Anjir, lain doraka-doraka teh lain pamali-pamali teh. Tungirna, bener teh guys. Aceng naonna? Aceng mah buluna, Brad. Nying. Ai aceng ieu jalmi atau lasun? Manya teh buluna saroceng. Kumaha ieu? Ya, Brad. Bulu hayam. Pakai ngageret ceuli geuning, Brad. Nalakopok, pereumbeun tak, Brad. Keur ngadahar dadana, arek ping-pingna, arek jangjangna, moal aya nu pereumbeun tak. Tapi dah heueuh nya euy. Cerok ya anjir, tauhidnya. Brad, omat isuk datangnya. Kayak naon? Arek tulus pindahan TH, Brad. Oh, heeh. Siap, tulusna isuknya. Nya, Brad. Kan barawa eta barudak kabeh. Duaan ge cukup meureun. Moal, Brad. Kudu sa RT mah. Sa RT emang barang didinya sakumaha anjir seteu kutiluan oge cukup atuh. Ari barang mah cukup kutiluan ge. Ngan hayang kabawa jeung sumur-sumurna. Nying. Terus orang sa RT eta ngagotong sumur gitu. Wah ebah anjirnya. Brad. Kan didinya mah sebagai pimpinan, Brad. Aceng pangalamarkeun euy, Brad. Lamar naon itu? Lamar gadag. Eta, Brad. Aceng rek nyandung, Brad. Nying. Piong wong saroceng ieu. Mana disetujuan nih? Kumaha jikan maneh? Bisa tujuan bae pasti, Brad. Asal adil. Heeh. Atunya karya tuh ngalamar. Ke orang mana deh? Yuk ku aing diantar. Tetangga, Brad. Eta nu balik di luar negeri gini, Brad. Gas atuh. Ayo, ku aing diantar. Kan eta, Brad, euy. Saurang deui can satujuan sia, Brad. Saha? Salakina, Brad. Anjing parah ieu saroceng ieu. Boy, bah. Parah anjir.